alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Urang teh dididik iman ku lingkungan cek ngomong kuarina padahal nang Allah menang Allah urang teh jaloba nu cicing di tengah-tengah itu lingkungan Islam tapi tetep bae teh Islam ieu mah hakikat nang Gusti Allah urang dibere babari jol-jol iman ka Allah jol-jol iman ka Kangjeng Rasulullah haju memang bener-bener kos kitu secara syariat mah urang dididik ku lingkungan urang teh kolot sarolat urang milu kolot taraweh urang milu kolot henteu urang henteu geus kitu bae lingkungan mah ngadidikna kolot baheula tilok nonton TV urang henteu kolot nonton TV urang jualan TV atuh kitu bae teh terus tak urang mah dibere babari ku Gusti Allah kabelah dieuna teh komo nu geus 40 50 mah haji bae pan pemikiranna lain deui duh asana geus deukeut ka hareup cek cenah ieu ke aing masih kos kieu kana bae ka imah kiai mulai tah nang saha ngagerakeun ka imah kiai nang Allah waalaikumsalam kos nuwuh teh padahal kakarat di mana sok tiba nanti mana saja kapangi mah seringan ka dieu kakarat alhamdulillah waduh bunga jasa cenah kiai ka dieu alhamdulillah gua bisa kapangi aya naon teh nek nginjem duit sial karena kapangi Kang Jawara mah oplo kos kitu jasa kapangi sudah teh rek naon gitu tapi henteu eta masaware eta ya nanti sekolah nek ngadeukeutan kiai bae lantaran ieu hirup ti ngora Masya Allah naon tuh keur ngora tukang mainnya lain main deui kula mah bandar menang mantak tobat ge eleh menang bae memalokat tobat bari kiai beak lah tinggal imah doang ge eta gedek dijual ngan pemajikan bae teu meunang di mana tuh judina loba tuh di kiai ku ari mah tuh cenah geus diberantas ku pamarentah tai ucing nyana nu ngomong tai ucing nyana kula mah nyampaikeun doang besi pajar di Indonesia bener-bener geus eueuh judi tai ucing cak nyana emang saja cenah kieu nu bebejang udah bejakeun tah mah tuh rahasia perusahaan kuari ngaji jelema bari seuri bebereunna kula mani ngomong ke emang kuari eta aya keneh judi pancena geus diberantas ku pamarentah geus teu ngajawab kos kitu lain pancena diberantas ku polisi pan di berita-berita maju ngomong cenah udah enggak ada perjudian can anggeus kula ngomong berarti teu jasa lain ieu beusi mamang doang jeung kula polisi lagi main siap bisa men polisi eta ka dia atuh daek jasa ngan fitnah kieu cenah teu meunang teh kos kitu. Jadi kanyawan di polisi lain kanyawan dianter. Masya Allah, iyalah bumi pertiwi urang. Seperti kieu. Nangis bumi pertiwi urang. Ibu pertiwi urang teh ceurik lantaran ieu teh ngabelaan Bung Karno baheula jeung rekan ti memehna para kiai nu diseret, nu dikadigulkeun kiai-kiai teh beuh ambalaya anu digantung nu dipicen teu puguh kuburanna memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah merdeka Masya Allah ceurik jana para syuhada teh emang maot henteu leulekeun ku ari kalurah begitu ya cek nyana teh nagara aing ku sia dipake lalaga deulekeun awas ya nyana deulekeun nu gaib je deulekeun kana ka DPR tadi teh nyuratan sasana eureun jadi DPR aja aduh Masya Allah tuh nya tah ieu Kangjeng Nabi teh dakwah ka musyrikin teh lurut musyrikin teh mualah
ngamusuhan terjadilah sampai peperangan. Masya Allah eta teh ku bencina ka Kangjeng Nabi turun temurun ku ari anakan nyana teh apaan terus di Abu Jahal musuhnya terus ke handap anakan nah ku ari Obama anak eta gandeng-gandeng ada orang nambe jajan batur kabeh bae Yahudi kabeh bae teh kafir-kafir dendamnya ka Kangjeng Nabi ngerasa diacak-acak nyana teh terus urang lamun maca sejarah deh Islam maju ku Kangjeng Nabi terus ku sahabat terus ku tabiin serangan deui ti Nasrani ya Isa mundur Islam di zaman tabiin teh geus mundur atba tabiin teh geus rada mundur terus diserang dah tahun 500 ketika Raden Patah diurang para wali sangat dunia eta teh luar biasa Islam luhur deui sadunia teh politik Islam ekonomi Islam budaya Islam tah teu kebal teh serang deui ku Kristen tangan ti harita kebel aya deui penyerangan sakedeung hampir menang Islam teh mau diceritakan ku kula tahun-tahun ejing sanu berjuangna geus we datang ka kuari mondoyo terus mondoyo terus datang ka kuari nu mantak eta Timur Tengah diboman bae ge kunaon eta lah kadeleuna bangun deuk nyerang bae lain minyak teuing teh dideuleuh eta ketika konstinatal ditaikeun deui ka luhur teh tah tidinya oh berarti cak Saddam Hussein berarti ieu siap perang agama lantaran tokohnya geus dikaluhurkeun deui tuh tidinya terus datang ka kuari dek cicing bae ieu teh Islam teh apakah endek maruda tinggal ditanyakeun we ka masing-masing na unggal negara nah tinggal di Indonesia ye ulah nyaritakeun negara batur geus puguh negara batur mah geus diserang geus diperangan geus diserang eta teh moal pati-pati diperangan lamun bener-bener eueuh inohongna di dinya yang lamun encan kanyerian atuh moal Indonesia lantaran encan aya nu nganyerikeun ka Amerika sumuhun kieu mohon otak encan mata deuk ditanyakeun bae maka kolot-kolot masih kena bencana asak teh ndek siap deui apa henteu atuh pantes cenah mah siap sanajan teu perang ge teh terepae atuh pan mundur perang urang ngora nya mah nyiapkeun doang buadar buah henteu kabur dikubur ngan ku siapna ge kan geus hebat ngaranna ieu daripada melempem nah ieu kuari keur kalut jasa sebenarnya urang teh teu meunang nyadap informasi Timur Tengah teu meunang nyadap urang teh ka Irak ka Iran ieu teh geus di naon kitu ngaranna geus ditutup lantaran nu boga sumber informasi nage geus Amerika jeung Yahudi tapi tetep bae informasi aya bae nu jeli mah jeung nu nyaho geus nyaho bae padahal teu meunang urang teh kudu geus bae di Eropa jeung ti Amerika bae informasi mah tetep teu bisa kitu mun kukula dicaritakeun nu leuwih jerona bakal kaget ya. Bakal kaget. Ngan ku sebab beusi kaget henteu. Guys, eta baheula kaum musyrikin. Sakitu ayana tah nu kamari dicaritakeun. Nah, kuari mah mukminin. Dakwah Kangjeng Nabi teh alhamdulillah diterima ku orang Arab sebagian. Diterima ya alhamdulillah iman ke Allah sebagai pangeran iman ke Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah iman alhamdulillah ngan saiman-imana salat kadang-kadang maghrib doang Isa mah jeung subuh geus henteu eta baheula eta baheula aya nu lohor we asar jeung maghrib henteu mabok terus iman mun ditanya iman teh bahwa pangeran Allah iman teh bahwa Muhammad teh utusan Kangjeng Nabi iman mad kami iman keluar ti Kangjeng Nabi mabok cak Kangjeng Nabi jadi karar ieu
dakwah deui Kangjeng Nabi, dulur, iman teh ka pangeran bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allah teh iman. Iman teh percaya teh bahwa kula ieu adalah rasul Allah. Iman. Keluar ti Kangjeng Nabi main cimplong. Nyawa ngaran teh rupa cimplong teh kos kumaha eta sebenarnya. Tuh, ya. Gus macem-macem permainan perjudian, kemudian itu aya nama kitu mabok dan lain sebagainya. Padahal mah iman. Tak ieu Kangjeng Nabi teh ku kos kitu teh ditegor. Cak Gusti Allah man. Ulah diantepkeun eta nu kos kana ditu. Ulah diantepkeun. Turun malaikat Jibril ieu mawa ayat ieu wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Muhammad lantaran anjeun ditugaskeun teh basyira wa nadhira, anjeun ditugaskeun ku kaula sebagai utusan kaula teh ngabubunga sorga ka dituna nyingsieunan neraka. Tah supaya la'allahum yattaqun abe salarieun ka Gusti Allah ka aing cek Gusti Allah. Tah eta jelema nu geus aya imanan mah nyana ngan maksiat bae sok dakwahan dengan cara anzir singsieunan. Jadi aya cara-carana metode dakwah teh singsieunan ku ari mah jang ngobrol jeung para mukminin sok kumaha nyingsieunan bihi ku Al-Qur'an sok saha alladzina yakhafuna mukminin anu sararieun ayussaru dikumpulkeun ila rabbihim engke ka pangeran lantaran aya iman geus sieun teh dikumpulkeun ka Gusti Allah sebab nyana aya imanan. Yahudi mah teh sieun, Nasrani ge teh sieun, nu Nasrani kuari mah kecuali Nasrani nu baheula teh sieun. Tapi aya keneh nu sieun, aya iman teh. Lamun nyana macaan Injil anu asli aya ngarenjed iman, tetep sieun. Nyana teh bakal disanghareupeun ka Gusti Allah. Tah jelema nu iman ka Allah, jelema nu iman ka Kangjeng Rasulullah ngan nyana maksiat eta teh nyana boga kasieun engke aing bakal dikumpulkeun di sidang di hareupeun Allah. Tak aya kasieun mah nyana lantaran nyana ge boga tekad engke di akhirat teh ketika di sidang eueuh nu bakal nulungan, eueuh anu bakal ngaropea, eueuh nu bakal ngurus kecuali nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasimpulanna nama iman ka Allah, iman ka mahsyar, iman bakal disidang jeung nyana iman eueuh nu bakal nulungan kecuali Allah ngan nyana tetep maksiat tiga disingsieunan bae eta nu kos kitu mah carana. Kangjeng Nabi dakwah wahai dulur-dulur nusa iman nusa agama urang hirup moal kebel cek Kangjeng Nabi. Contoh bapak-bapak urang nu geus tari heula urang ge bakal nyusul. Contoh nu ngarora ge lain nu kolot bae japararaeh urang ge bakal nyusul. Tingkah paeh macam-macam cek Kangjeng Nabi aya nu muriang heula, aya nu teu muriang heula. Aya anu keur di kasur, aya anu keur di jalan, aya nu ragag, aya nu ti kalebuh macam-macam. Eta teh geus kasaksian ku urang. Eta teh sing dijadikeun itibar urang ge bakal paeh berarti tinggal nunggu ajal doang. Sehingga lamun urang geus paeh engke teh bakal digiringkeun ka masar jaga ketika geus kiamat. Engke bakal disanghareupeun kana pertimbangan bakal dihisab urang teh. Nah, dulur sadaya sing hade lamun urang zina engke di akhiratna mun awewe bakal bobogaanana buruk sanggeus buruk digedekeun ku Gusti Allah kos guha bude nya gede nya buruk ambeuna ge ambeuna marhala taen eta teh geus ka ambe 100 km geus ka ambe atuh kuari ge sabenerna colok amban atuh bau saruha eta encan siksa geus bau kobong ke mah sia seuri tah ieu sing hade cek Kangjeng Nabi bakal gede bakal buruk
bakal bau anu luar biasa di samping eta engke bakal keluar nanah bakal keluar getih tidinya teata ieu siksa nyerina luar biasa getih jeung nanah eta teh titah dikenyotan ku jelema tukang zina cak Kanjeng Nabi kos kitu sing ade dulur-dulur kabehan tah eta teh zina kos kitu lalakina nu titah ngenyotan di samping bobogaan anak bakalna sabelahna tah sabelah siki kanjutna bakal digedekeun sagede gunung Uhud jadi dua gunung Uhudnya nangkon da meureunnya kos kitu sing hade ye cak Kanjeng Nabi na ieu lah jelema nu zina teh jelema lamun nu mabok nah engke di akhiratna dibere ganggarateun sanyesa ganggarateun dahaga anu luar biasa dahaga anu pohara jasa dahagana pohara geus teu tahan jasa nyana menta cai gegeroan dahaga malaikat bakal mawa ka dinya teh dibawakeun naon dieu dibawakeun ti bobogaan awewe nu zinah teh tadi dititah diinum kunyana dahaga begitu deuleu cai waduh haus jasa begitu diinum masyaallah peuheur nyawa peuheur nyawa naon pokona kos kitulah bakal njagetihnya nanah campur diinum salah teu diinum salah Kanjeng Nabi nyaritakeun hiji-hijina tentang siksaan-siksaan nu kuari dilaksanakeun riba jelema nu ngadahar riba engke bakalna beutungna teh gede dayut beutungna asal engke anu beutungna dayut bae ke di akhirat toel kurang je ini apa kuari jana senang-senang meuli Avanza senang-senangnya nanti kuari meuli mobil deui meuli Fortuner engke mah beutungna gede jasa kaharep kobeh nu ngadahar riba teh encan di kana neraka ke dieu mah kakarak digiring doang beuteung geus dayut da luar biasa ditarumpakan ku jelema beuteung mawa awak geus sakitu beurata ditarumpakan deui ku jelema di laluhurna ditakolan Masya Allah na ieu riba sing ade ku Kanjeng Nabi dinasehatan seperti itu andir Muhammad khawif sing sieunnan melalui Al-Qur'anul Karim wahyu anu dibikeun ka anjeun jelema-jelema anu sarieun ke digiringkeun ka Gusti Allah embungeun nyana boga kayakinan di akhirat teh nu bakal bisa nulungan nu bakal bisa nyapaatan kecuali Allah tah eta sing sieunnan geus aya teh bibit iman nama tinggal ku anjeun di sing sieunnan masa tugas kiai teh dakwah ka jelema anu mukmin mah nying sieunnan dulur sing hade besi liwat ka citra nya sing hade kunaon kiai besi beakeun ku batur ti heulang sing sieuna teh si hade kumaha nu zina kumaha nu mabok kumaha nu judi kumaha nu korupsi tugas kiai make lisan nyaritakeun adapun naon kitu ngaranna nuturkeun jeung henteu nurut jeung teu lain urusan kiai urusan dirina kumaha Allah mere hidayah sakitu bae eta mah ta ieu tugas Kanjeng Nabi ditugaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah nyingsieunan mukminin nu doraka sahabat sumpi ka Kanjeng Nabi Waalaikumsalam naon kieu Rasul abdi teh mukmin iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasul ka Tuhan sebagai Rasul alhamdulillah naon deui abdi teh iman mah iman abdi ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok judi zina tah abdi mah minta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi cek Kanjeng masalah ih pan hampang cek yang gampang ieu batur mau keras ieu jadi datang ke pusatnya mah gampang orengan sakali deui jadi bebeja besi kurang afdol kurang pengertian kurang arti Kanjeng ya Muhammad Rasulullah aya naon abdi iman ka Allah sebagai pangeran abdi iman ka Tuhan sebagai Rasul aju ngan abdi mah iman teh hayang dibebaskeun bebas tina karesep-karesep abdi
abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus. Lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman. Naon karesep anjeun? Hiji mabok, dua zina, tilu nomor katilu judi. Eta karesep abdi ka hobi abdi. Mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus. Mun eta teu dibebaskeun duka. Oh masalah cek. Jih, jangeunangeun cek kiana. Hehehe, pan kadenge dinulu sejen mah. Waduh, cek kiana. Teas teh nya kitu mah mending ka pusat cek yang tatanya ngeunaheun orengana istama aja utama dek balik nya naik balik tuan abdi bade naros sakali deui terus rek balik aya naon abdi iman ka Gusti abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endeup iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi naon hobi anjeun hobi abdi mah hiji mabok, dua zina, tilu judi. Oh masalah kanjeng Nabi. Aja amanat naon tutuan ka abdi masalah kitu mah. La takzib ulah bohong we sakitunya. Geus bae eta ulah ngabohong dong, mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus. Ya, sekian aja hampang orangana. Yes, amit. Di jalan nya geus mantep jasa ieu rasul kakarake dakwah teh ngeunaheun. Geunah dakwah urang iman ka Allah mabok terus iman kanyana zina terus jangan ngeunaheun cek cenah geus aing bukanna jadi dai aing senangnya nak senang datang ka ieu mah ngan amanat kangjeng ulah mabok ulah non ulah bohong eta hiji wiridan anjeun ulah bohong bae ya sapira bohong gampang geus mulai datang ka ieu mah bir bintang tambah Johnny Walker tambah deui balbejaan gue yang siap beres begitu dek minumnya cak Kangjeng Nabi ulah bohong mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu lamun bebeja mabok aing berarti lain lamun bebeja mabok aing isin lamun bebeja aing henteu bohong denden deui punya je di dalam deui punya minum aing dek minum ka hobi aing tapi cak Nabi ulah bohong sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing ngabohong ka Allah. Masih beres ya. Cokot deui kujen. Bebas dek kumaha ge asa ulah bohong. Atuh aing mun nginum bohong berarti. Islam aing bohong ye. Nah kitu kene dek zina, kitu kene dek judi terjadi. Masya Allah. Caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba. Hiji be ulah bohong beres kabeh nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi langsung meluk Kangjeng Nabi senyum geus sababaraha poena teh tuan ku hebat-hebat teuing dakwah tuan kunaon pan abdi baheula minta kabebasan haju atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh isin jat tuan geus ngaharamkeun pan ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong. Andai kata atuh abdi mabok bebeja ka tuan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong dah abdi mah haju henteu kuari mabok haju zina kayak gitu kene haju naon deui judi ge geus henteu bae waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente langsung cerik nya di dinya caknya nanti orang dakwah mati kudu loba-loba teu mun saputing 4 panggung hiji be datang teh ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh ieu mata Kangjeng Nabi masya Allah karim luar biasa satu kata masya Allah aya deui panjaluman datang ka Kangjeng Nabi abdi iman ka Tuhan terus ka pangeran iman coba minta kekuatan batin abdi naon hiji bae la tagdob ulah marah sakitu
Eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener. Kan urang tina marah ya segala rupa gitu. Cekcok jeung pamajikan gara-gara marah. Eta ge sahabat bareng datang ka imah, ribut jeung pamajikanna. Pancak Nabi latagdob, nya kieu bae. Tahan ku aing. Dia tahan cek Nabi ge latagdob, ulah marah. Wah aing. Pamajikanna geus ngeuleun, atuh enggak jawab. Wah latagdob cek Nabi ge. Aman. Begitu nganasehatan ke anakna marah kan nyana teu marah latagdob cek Nabi ge. Dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob. Jeung tatangga kitu kene segala rupa kitu kene. Jadi be masur si eta mah tilok marah yuk urang tuturkeun yuk. Tuh hiji latagdob be ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana. Atuh urang mah kiai boro-boro ndek dituturkeun, ja kiaina ge tulak cangkeng. Coba sia kai. Teu nyaho si aing kiai. Yeuh. Nya ka kiai kos kitu heran aing mah. Ye tolol sia ka kiai kos. Atuh mah dituturkeun masih ada bisa kiai teh galak. Tuh, Masya Allah. Kangjengna sakecap bae latak dom. Saeutik kangjengna sakata tapi Masya Allah. Gitulah Kangjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin, kuari dititah dakwah ka mukminin anu maksiat. Hiji bae ulah bohong. Cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek asal asupkeun ka sanubari. Asupkeun ka kolbu, kelakeun di jero hate, tanemkeun di jero hate, bungkus supaya jadi eta ulah bohong teh engke epek kabeh. Nih mah. Kan urang ieu ngabohong ka Allah, ngabohong ka Rasul, ngabohong ka majikan mah jadi lalap buku tah mah. Jadi lalap tah mah tuh. Tapi aya ngabohong anu wajib. Ngabohong nu wajib tetep kabagi 5, aya nu wajib, aya anu haram, aya nu sunah, aya nu makruh, aya nu mubah. Kitu bae pikih mah terus. Kitu bae pikih mah ngabohong teh aya anu haram. Lamun urang endek nyokot harta make bohong, harta batur ngarampas, make sumpah, make kitu bohong haram. Model pengacara-pengacara, saksi-saksi bohong haram. Aya anu wajib ngabohongna. Aya jelema lumpat ka urang endek dianiaya, salamatkeun abdi. Emang kudu tuh dek dibuluh, hayang asup ka lamari kunci. Teu kebal aya jelema. Aya kijain ka dieu. Emang kudu nah buang ka wara paehan ku aing. Ya Allah, ngabohongan urang. Wajib tah ngabohongna salametkeun daripada dibunuh mani ngabohong. Wajib tah ngabohong. Salametkeun. Bener sia, bener bila perlu age sumpah. Sumpah sia ayo jadi mas ya demi Allah. Oh, gitu bae. Di jero hate motorna janten mah aya. Jadi bae nu pinter atuh bisa bae. Tah eta wajib tah ngabohongna tah kos kitu. Aya deui nu wajib, urang boga pamajikan 2. Teruskeun tah ulah ieu. Di dia 2 peuting, Nah, nu kolot teu meunang. Teu meunang cang nu kolot. Gua laki lir padahal naon diintil bae ku nu kolot. Ngabohong mantak naon. Sabaraha nya. Aya naon gitu. Ngariung ieu. Ngariung ka mana? Teu kebal kerining, urang geus janjian jeung babaturan. Coba angkat tah, saha nu telepon. Babaturanna. Oh, ibu, aya bapana ya? Ya, emang aya naon? Iya ngariung geus ditarangguan ieu. Oh, ya. Padahal mah ente ngariung teh naon. Ya tuh kolingan babari teh kos kitu mah. Heuh. Cak nu osok teh atuh kieu mah karak nyahok teh eta tuh kali mah mesti baheula cenah. Ieu mah keur nyaritakeun ente bae heulanan. Oh, Kak, ja bener ieu horeng ngariung ditung emang ngariung di mana? Pengkolan di dinya. Geus atuh laut tebal kebun moal. Paling ge ngari-ngariung mah tuh sok ngobrol pan ka jam 12 lah. Atuh sedang teh jam 10 ka jam 12. Wah, tuh leklok teh geus sakitu ge. Bohong eta wajib eta kos kitu ka bohongna. Beres datang jam 12 kadinya. Waalaikumsalam. Di jahe ka
eta naon berkat nyeun nu ngora biasa barang nyanan deuleu Kak ngariung di mana ya pengkolan ngariung di mana pengkolan kunaon sih eta tiung teh sorban Ji, emang kunaon gitu eta tiung saha bohong ajeun buku make diuwal-uwalkeun berkat teh akan yeuh tinggal salah kini beseri, ulah marah, lah tagdom. Lamun marah beratai itu, ulah teh mengkalakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikan anak. Tia tu salah mah dorakan teu ngeunah geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditanggung, haju ulah mah marah urang. Dewal-wal ge ditanggal calangap bae Aduh. Pamajikan nu ngora di dino kolot sial teh kiai ngajalanan bae atuh ngaji jiganan. Aduh daripada anu ngorakeun manusia. Enggeus jadi pamajikan mah kan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah. Ulah doraka teuing. Je, lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka, pamajikanna kesel. Nu ngorai kitu mah dibohongan, pamajikanna rada salamet, atuh nyanana ge salamet, gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui ye. Kan ka mana ngariung malum ieu. Ngariung mah rada jauh ieu mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak saksi maksudnya mah. Ayo. Baik beres padahal mah eta kan ngora. Ai ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariung nangan kadinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa. Kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat teh ngariung. Geus curiga nu kolot teh curiga. Cek nu kolot bener teh teu sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola. Teangkeun gua ingat ka ditu. Bener eta mah, ustadna mah ngariung, jeung santrina ka ditu kiaina mah. Nyana datang ka dinya ka pengkola. Assalamualaikum. Salam, cek nu ngora teh nyaho. Tadi aya Pak Haji ka kiai ka haji ka dieu. Teu aya. Ulah teh aya teh aya. Iya tuh jangan teh. Kula mah teh tadi di dieu bae. Coba aing ka kamar. Terus deuleun di kamar kabeh. Eta hanjakal ada tinggalin kolor tinggalin. Masya Allah. Cak nu kolot iya ye. Saksi nyata. Cokot. Suge. Beres. Guys, pamit. Ngadaguan we, geus kieu bae ngadaguan salaki. Geus luar klirik we. Datang. Assalamualaikum. Ya berkat nanti. Tenan. Cek nu kolot teh. Cek kudu bikin berkat. Urusan bisi aya anu naon-naon. Tah, tadi terangan. Geus rada curiga pan cari kieu. Kasih mana tadi? Ngariung ya tah. Tah saksi tah. Berkat tah saksi tah ngariung. Anya tuh budak santri. Cek ka dia. Abah sia teh si mana? Ngariung. Di mana ngariungna? Di anu. Eta yang di mana teh berkat? Di ditu na ngariung. Memang ngariung. Ieu teh ka mana? Nu bener sia ulah sok kajual leutik. Ngajawab teh si mana? Untuk di mana? Aja dek si Indit teh saya ulah ka Indit. Yuk sia di dieu. Geus gara ka ditu ka pondok sia besi capek cek lagi. Geus atuh si santri di sidang si eta kiaina kitu ya. Da si mana heula tadi memeh ka ditu. Jatuh ka mana? Sumpah. Ji atuh daek sumpah. Atuh kiaina pan pinter. Pinter tuh enggak bohong ya masalah kan. Ieu demi Allah tuh teh si mana. Ya kolor sa. Je, emang kita di mana cenah? Si ada pun. Geus ngariung kayak gitu deh. Masya Allah karim. Jadi ada nu kolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahoan bae.
serse mah teu sabaraha nu kolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak. La'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah biiqla'ihim amahum fihi nyabutina pagawean nu salila ieu kunyana dipigawe jeung supaya amali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah geus taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeng Nabi jangan dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae sing sieunan melalui siksa-siksa sing sieunan melalui adab-adab sing sieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleu tuh nu sok judi bae Mang Anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu Mang Anu tuh sakanyaho kula mah nyana teh eta papanzenan kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanana sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambal aya pamajikan kitu keneh eta contoh nu sok judi bae eta kan disingsieunan jang di dunia gitu si anu nu sok judi jog mabok bae kuari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teu judi ge aya wae teu bisa lempang mah teu bae ieu ngan ieu mah jang contoh tuh nu sok jinah bae tuh kadeuleu kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan supaya ngarenyed bayangkeun coba lamun urang ngabaris engke di masar si ieu mah lulus urang ditahan si ieu lulus ieu ditahan si ieu lulus urang ditahan aju manehanana lulus dibere surat SK kita masuk surga aju nyana ngadadahan ka urang paje dadah nah ka mana aing mah ka surga ye rombongan eta kendaraanna pan korban baheula keur di dunyana kan eta weh ceulian jore korbanna tah ada kendaraan tinggal tak di nya batur malah lulus ka surga masyaallah tinggal aing ye judi keneh korban encan tuh kan masyaallah engke kan korban urang ke bakal jadi kendaraan di akhirat ya Allah urang di dunia aja boga kendaraan teh aya nu hayang 2 aya nu hayang 3 aya nu 4 mata korban mah terus bae enggak tahun korban masalah jadi dunia aja boga sepeda enggeus motor enggeus mobil enggeus kareta boga tak engke ge di akhirat kos kitu dek make kendaraan nu meuneu ieu aya urang ya Allah dunia loba kemudian atuh ku urang ayeuna mah teu digunakeun urang paeh lah ngasekal diperebutkeun maning gunakeun mungkung keur hirup keneh gas bikan bawa ka kiai tah korbankeun geus ulah diinget-inget ulah sok ulah cenah mun ngadahar satena meunang teh hatena mah teu naon sak kiai mun huluna ge teu naon mung ping-ping atuh kabeh bae jeung sia maka jeung hayang-hayang sagala masyaallah da kekeukeut di hayang jasa hayangnya buntut beunang buntut ceker meunang aing ka bagian naonna atuh hulu ku sia hate ku sia ping-ping ku sia ceker ku sia buntut ku sia aing buluna geus ulah kitu tungtun mikeun ka kita korban kula geus beres tungtun ke belah ditu tah korban kula sataun 5 ge masalah korban mah tuh masalah nu bermasalah ke nu sugih teu korban eta bermasalah ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Kangjeng Nabi waktu keur jumeneng resep Kangjeng Nabi mah diuk jeung nu susah resep diuk jeung nu pakir resep diuk jeung nurudin mantak dina berjanji teh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum Kangjeng Nabi mah resep jasa ka fuqara jeung ka miskin wa yajlisu ma'hum jeung sok diuk babarengan jeung fuqara jeung masakin eta Kangjeng Kiai kuari mah teu daekeun lamun jeung camat mah wow batur geus teu meunang nyaho iya nu susah mana ngan ya guys ganggu bae sia Kiai Golkar mah kos gitu blon tah Kangjeng Nabi
Diuk wujud calik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul. Hiji ki Salman, dua ki Bilal, tilu ki Ammar, opat ki Khobab. Ieu kabeh jelema miskin. Salman Al-Farisi, Farisi teh versi Iran. Cek sakaul orang Asbihan eta Salman teh ngadadengekeun aya Rasul diutus. Lantarannya nangis bacaan Zabur, geus bacaan Taurat, begitu didengekeun ngadedengekeun Salman teh. Kadenge geus aya kuari Muhammad diutus. Geus aya, geus bener. Salman langsung bebeja ka keluargana, izin teh izin kulama endek ka Muhammad ka ditu. Endek naon man? Ulama geus memeh Kangjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman, ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat di hareupeunana. Teu bisa ditahan, menggebuna iman Salman Al-Farisi, berangkat langsung ke Mekah. Berangkat Salman ti Iran ke Mekah mun naik kapal teh gitu 2 jam deket. Langsung kapanggih jeung Kangjeng set biasa soal beres tanya di mana abdi ti Persi sangaran Salman aya naon ka di abdi rindu jasa katua ngadedengekeun geus diutus apa encan coba abdi hayang ngadenge dongeng dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi tetes langsung di dinya sujud cekel ku Kangjeng Nabi langsung maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abdi mah dek milu bae ka Kang datang ka nyana tenar jasa Khandaq Salman Al-Farisi ketika perang Parit, perang Khandaq nyana lah sebagai bintangna nu nyieun Parit. Hina jasa nyana mah rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran teu balik deui langsung cicing didinya saaya-aya dahar saaya-aya pakai saaya-aya tapi pan ku Kangjeng Nabi geus nyatakeun salah saeja sahabat anu geus jadi ahli sorga Salman Al-Farisi teu bogana naon ngariung jeung Kangjeng Nabi ngobrol. Kadua Bilal teh urang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepen secara zahir mah nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kangjeng Nabi rindu jasa hayang ka Kangjeng Nabi jasa geus gadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah ceurik nyana encan macak 2 kalimat syahadat di hareupeun Kangjeng encan puas teh kabeneran dijual di pasar aya Sayyidina Abu Bakar ya saya abid saya abdi cek nu bogana urang mana ye urang Ethiopia Habsyi sangaranna Bilal dibeli teh mahal nya hideungnya mahal Cina Abu Bakar kok mahal-mahal teuing kabisana loba cek nu bogana sorana bagus tanagana gede jeung nya nama lincah jasa mentak mahal berak sekian beli ku Cina Abu Bakar di harita keneh waya Bilal hai Bilal kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun langsung sujud teu kudu sujud geura ka Muhammad ka ditu lumpat kana ka Kangjeng Nabi begitu lumpat langsung maca 2 kalimat syahadat sangaran anjeun Bilal memeh anjeun datang geus kadeuleu tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga Masya Allah hina ngobrol jeung Kangjeng Nabi Ki Khobab teh jalma geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi ditangkap ku Nasrani ku Yahudi sageus ditangkap dijual padahal mah lain abid lain naon kulantaran biadabna Yahudi teh dijadikeun abid dijual nyana geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi tah datang deui cek sakaul Abu Bakar cek sakaul mah Sayyidina Umar dibeli diperdekakeun iman Kangjeng Nabi ya Allah tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Ki Amar gitu kene ngarobrol jeung Kangjeng Nabi gitu kadeuleu ku tokoh-tokoh musyrik eta Muhammad ngobrolna jeung nu karari itu bae aing ngasana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana
asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung nu karitu bae pindah nu kitu nu pakir ka ditu nu miskin eta mah didinya tah unggal aing liwat jeung si eta bae atunya mondok jeung didinya mondok sama santri Kanjeng Nabi Masya Allah termasuk Abu Hurairah eta santri Kanjeng Nabi eta mah mantap kuari teh mun urang ka Madinah lamun urang ka Madinah tah ieu makom Kangjeng bumi eta teh ieu makom kabelah dieuna tah ashabus sufah nu aya lu eta pondok. Nah, lamun nu kamar kahi ayeuna ye dideleungkeun di Madinah belah dieu mimbar baina mimbari wa baiti wa mimbari raudhatun eta raudhah anu tihangna parutih permadanina putih eta raudhah cek Kangjeng Nabi baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah eta raudhah ngaranna ieu mimbar Kangjeng Nabi ieu bumi makom Kangjeng Nabi didinya asina Abu Bakar didinya asina Umar kabelah dia ka tukang nah didinya adalah pasantren ngaranna ashabus sufah teh ashabus supi jelema-jelema anu make baju na teh rarudin make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut ashabus sufah tah eta tah tukangeun bumi Kangjeng Nabi tah eta santrina Ki Ammar Ki Khobab Salman Farisi Abu Hurairah Ki Bilal yo tidak adzan ku Kangjeng Nabi Ki Bilal wah sorana luar biasa azanna tilak dilak-lik balam Allahu Akbar Allahu Akbar itu adzan balam asyhadu an la ilaha illallah aya sahabat adzan Allahu Akbar deh tetap gua kan ulah di kitu-kitu lempeng bae cara Bilal ieu mun kadengeun ku Kangjeng Nabi azan kuari aduh cakangnya kararieu kabeh ya azan kuari mah dilombakeun azan geus masalah geus gari eta mah kemurnian baheula Ki Bilal teh kumaha bang geus Kangjeng Nabi pupus Ki Bilal nangis teu kuateun azan Ki Bilal asal azan sanggeus Kangjeng Nabi pupus Allahu Akbar Allahu Akbar asal asyhadu an la ilaha illallah mau normal keneh asal asyhadu anna Muhammad teu kuat lantaran urut berjuang kencang jeung ceri nu azan gantian ke asar azan de Allahu Akbar terus saya kita azan tah ke asal asyhadu ilaha illallah mah normal keneh asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat eta lah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi akhirna Sidina Bilal teh teu kudu azan cek Sidina Abu Bakar tos bae anjeun mah berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim lalu luh jasa hatena nah tidinya mengasingkan diri Ki Bilal teh mengasingkan diri mohon ka Sidina Abu Bakar abdi mah rek ngasingkeun diri teh di negara ieu apa deuk pindah negara abdi mah deuk pindah negara dek ka mana tujuan abdi hayang ka Yaman cek Ki Bilal teh lamun teu ka Yaman ka Iran ka Asbihan lamun teu ka Iran ka Irak dek naon maksudna abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah henteu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleuh patilasan Kangjeng abdi teu kuat katitingalikeun bae Kangjeng Nabi lempang Kangjeng Nabi ti mimbar Kangjeng Nabi di raudhah Kangjeng takula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi bos kitu Masya Allah eta Ki Bilal lamun kula teu indit di dieu asana kula moal bisa ibadah lantaran ieu Kangjeng Nabi kok kolebatan bae neuleuh di ditu neuleuh calik di lantaran terus-terusan pan Ki Bilal mah jeung Kangjeng Nabi ayeuna mah izinan bae abdi mah rek keluar ti nagara ieu ceurik Sidina Abu Bakar cerik luar biasa ingat ke ucapan Kangjeng Nabi anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga Masya Allah cek Sidina Abu Bakar akhirna Ki Bilal keluar di Mekah di Madinah terus ke negeri Yaman tah gitulah cerita Ki Bilal teh nah eta nu sararusah Kangjeng Nabi di dinya ngalobrol jeung nu sararusah aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi. Mad. Coba ka desa kadeng. Aya naon? Kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di aya minat ndek iman.
alhamdulillah cekan. Tapi kami teu kumaha ngobrolna aya kitu atuh eta nu sararusa nu mareuskeun di dinya bae kahalangan asana kuno kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang ka dinya kami ngobrol ngeunaheun atuh nya babarengan jeung nu miskin masa teu ngarareunah sakali ku Kangjeng Nabi henteu dihiraukan kayak dipikir cek Kangjeng Nabi manya kudu ngajauhan fakir miskin datang deui mad kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya kami dekat anjeun aya asana kahalangan ku jelema fakir miskin mantak raos usir atulah jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup ka dinya 2 kali can digubris ku Kangjeng katilu kali Kangjeng berpikir manggil Sidna Ali coba kade coba ya pendapat lagi kumaha pendapat naon coba tadengekeun aya naon cek Sidna Ali kieu kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya terbersit aya ngobrol jeung Muhammad bawa ka ditu nama iman ngan kahalangan ku fakir-fakir miskin nu aya di dieu asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa tak ieu mah coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir jelema miskin kos kitu tah aku mali coba pendapat anjeun bahkan cak tokoh musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami tidak senang dengan orang-orang fakir orang miskin harus diusir kami kakarak datang ke dia tulis perjanjian eta mun eta perjanjian dilaksanakan ku Muhammad kami siap mungkin ka dia terus-terusan kadituna bisa iman boleh oke sih cek sini boleh Kangjeng Nabi lurak lirik Kangjeng Nabi harapan Kangjeng Nabi kan supaya iman penggede Madinah musyrikin teh boa iman boa Islam harapan Kangjeng Nabi teh eta aya di jero hate endek kakarak aya hate kos kitu doang malaikat Jibril turun mawa ayat ieu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum hey Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema-jelema anu ibadah ka pangeran bil ghadati wal asyi isuk jeung sore nya nama selalu iman ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah eueuh deui nu diharapkeun yuridu nabi ibadatihim wajhah eueuh deui nu diharapkeun kecuali zat Allah la syai'an min agradi dunya eueuh secuil pun tujuan dunia nya nama iman teh bolos imana ibadah ka Gusti Allah bolos ulah diusir Muhammad deuk nanaonan usir nu eta lu itu bacaan karuhan sarekan Kangjeng Nabi ku Gusti Allah melalui ayat ini can bertindak kakarak di jero hate buahnya ieu mah bagus harapan supaya Islam tokoh-tokoh musyrikin teh kahayangna deuk dituturkeun deuk disingkirkeun jelema fakir jelema miskin teh ditegor ku Gusti Allah ulah teu meunang kan mantak kuari teh jadi ukuran eta teh urang teh lamun urang dek kembangkeun agama pan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat nu masantren tilok aya urang anak bupati tama urusanna dunia nu masantren mah tukang hui tukang dangdeur tukang toge tukang sasawi nu ngadorongna ge teu katanya pegat deui sendal aduh pegat sendal tegat tanjak dipaksakeun mah kunyana diselapkeun pan diboronjong sendalna yalah sia pegat teu dipikeun ya eueuh deui jang meuling ke bedek di kaputan sendal di dinya tak bae jasa kapeung waktu mah kunyana pake rem hareup teh apan sendal jepit ditorong kunyana kakarak gedeg datang ka luhur ces kempes ngaguling tinggal kieu aduh nasib tanya ku urang mah keur naon istirahat cek jenna istirahat kunaon tuh mimiti sendal korban ayo kadua kempes katilu atuh ngaguling acak-acakan bang malah ka dibenerkeun lelah ngarokok heula boro-boro boga ji Samsu daun kaung korek rokok nyangan korek di lamotan be coba deh aya be lurah liwat titit
saya tak jalurah teman nanya ke henteu sial teman lurah goblok jasa teh lurah kadanan ku nanya kudan mang kempes oh bantuan ku lurah atau ya meuli ban ya jeung meuli anu kadanan ku kitu teu rokok-rokok ieu mah teh rokok iceun bae ku nya nah teu kudu ngarokok aing puyeng ye mang mamang orang mana Sepatang ini kamar jual ini dijadiin tape maksudnya mah iya nyawa diduitin keur ngabelaan anak pemajikan emang anak di mana mondok tuh di mana mondok mah Cisoka eta anak nu mondok penuh kitu tah pikiayeun da kumaha majuna agama ja anak nu kitu eta nu mondok anak nu kitu anak tukang toge anak bangsa aya pejabat Assalamualaikum, waalaikumsalam. Non nih, mau nyantrenin anak nih, yai. Cuman edeot. Sial jasa. Idiot di pondok tidak ngamajukeun agama tanya nyilibkeun. Waduh, nggak ada yang ngurusin katanya di rumah kiai di sini sama anak-anak aja. Itu ditarima kurang kumaha. Ayo ditarima kurang kumaha. Aya baru anak pejabat teh nu keur idiot teh di dieu. Pasrahkeun ka lurah nahakan ku siarah tah. Aya deui lain setengah pejabat ya. Waalaikumsalam. Non ye masantrenkeun. 3 kula boga anak nu hiji geus jadi insinyur, nu hiji geus jadi profesor, nu ieu mah di pasantrenkeun bae. Emang kurang teu disakolakeun gitu. Belet. Otaknya teu nyaho naon, ngitung datang ka 10 ge pohon deui, geus pondokeun bae. Maju moal ieu agama. Aya anak pejabat idiot aya nu setengahna nu kos kitu teh nu teu kuat berpikir teu sanggupeun berpikir aya nu masanten mulus anak tukang toge teu kabiayaan aya tukang dangder sendal ge pegat hese meuli ya agama urang ieu nu kurang dicintai nah mana anak camat nu mondok eueuh anak bupati eueuh neangan coba se-Indonesia anak gubernur mondok malaya marabok tah eta kan kos karari itu berarti mayoritas nu masantren teh ya nu miskin kiaina wauh jeung bupati sosohoreun belon teh mah kiai kos gitu wauh mah wauh bae ngan haju ulah kamalinaan tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin ieu ngaraji ka dia atuh pan itu teu baroga duit jangan boga duit maka puncak atuh pe minggu kuari atuh keur huha hehe atuh pa dieu mah atuh sampah kabeh pan ente ngaji teu boga duit cenah kiai lah ngaji bae mun boga duit puncak blon teh coba eta kajen ngan aya dage di dieu ieu mah bisa ngaji pejabat aya PNS ka dieu ngaji bae ngaji cenah kiai kula osok ngaji ngan di ditu jauh kadang-kadang ka desa salaman ieu ngaji ye kiai mah teh ngaji kiai lamun keur teu ulin ka Bali ngaji tembak sia kuai tah eta kos karer itu jadi agama beuki ciut teh atuh munasabah geus kajeun tah mah lain kiai anak kiai teu kadidik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren kiai nage ngomongna wow tu zaman kuari mah masantren mah cekna sakola eta kiai huluna pantogeun habek tah kiai katiha gobrog kolot baheula urang sok dipantogeun katiha jak mah tilok ari mun aya anak baheula mun aya anak ngakal teh kana dipantogeun deuk bae katiha buncunur ban urang budak kuari mah teh nyahoan buncunur nah, asal aya kapanggih jeung kakana sing ada ya abah pantogeun katihan sia lalakon kerletik Masya Allah tuh anak kiaina bae geus teu daekeun masantren ku kiaina disakolakeun dina harti pek-pek bae eta mah hak masing-masing agama deuk dikamanakeun nu kuari berbicara agama melenceng teu masantren ya nu masantren mah satu suara tolak tilu eueuh anu teu akur sadunya teu akur kabeh kuanaon gua ditolak tilu jadi hiji sakolahan ji ceknya cenah aya dalilna kadiekeun dalilna buka tak kitabna atuh dicolok mata sia ku aing sia da kumaha ieu keur carita sebagian kecil bae dan lain sebagainya
tak eta kos itu agama nek di mana tuh riba jadi halal ku ari mah. Oh, di dalilan make jamul Jawa me sagala rupa di dalilan me kula bareng anu ngahalalkeun bank teh ayeuna. Ieu make jamul Jawa mah bisa di mana melesetna ieu. Balikan deui ku kula dibacana. Iya bener ieu mah kula ge hampir ngahalalkeun ari teh. Iya bae bisaan ieu. Kan aya bener mah dalilna urang ge nurut. Barang teh di mana ieu? Di mana ieu? Lain pagawean memeh dahar teh ngoreksi kos kitu teh eta. Kudu dahar heula haju nundutan pan. Barang dikoreksi teh oh salah ngagunakeun jamulna. Salahnya na ieu, qaedahna ieu. Ieu qaedah anu kos kieu ieu, anu kunyana teu kapaham coret. Terus mana deui bisaan segala mantek segala nanaon atuh mantek ieu teu ngaji ge bisa bae. Barang geus dideulean mah oh saralah karak wani. Wani aing ngadu jeung nyana. Ya tut tamplokeun jamul Jawa we na di hareupeun aing. Wani geus dikoreksi salah nyana. Kajen kuku mah ge salah ye. Nganggo kula disimpen we leutik tah eta aju kuari teu kapanggih. Kapanggih di mana meureun aya nama. Geus teu kudu make buku kos kitu lah pokona mah. Kitab lagi aya ku ari mah. Jiwanian amat ngahalalkeun riba bank kusadumeh manehanana jadi agen kusadumeh deukeut jeung jelema-jelema kara itu mani ngahalalkeun endek we ulah ngahalalkeun mun ngahalalkeun nyieun hukum mah kitabullah al-muta'alliq nu Allah sing hade lain nu nyana sok ngeunahanan nyieun hukum. Wah, ieu bahaya jasa. Tah, kunaon eta wani? Sakola. Coba nu masantren moal wani. Moal wani nu masantren mah. Tah ieu ciut agama ciut. Geus mah anak pejabat embung masantren, anak nu susah paling ge masantren, ge tilok telamat, jatuh kabiayaan, jadang deurna ngaguling tadi ban. Togena acak-acakan, dagang endog, ya Pak Ismet mah jalan rarusak, atuh ngaguling, acak-acakan kabeh. Modal beak jeung endog-endogna kabeh. Kan dicarekan Pak Ismet, sial Pak Ismet. Ye, nyana nu ragag Ismet nu dicarekan. Gara-gara jalan cenah teh anggeus-anggeus aing dagang endog beak kabeh goblok Pak Ismet. Ye. Heuy, atuh siapa bae ulah sok kabatur. Bongan nyana cenah teu beres bae. Kababawa bae. Teu salah teu dosa Pak Ismet ngarekan. Atuh siapa bae sing bener naik sapedahna. Enggeus cenah teh ngaguling lah. Teu beres-beres jalan duitna dikamanakeun. Tuh, enan kos kitu. Euy. Saya udah sok nyaritakeun batur itu teh. Sing bener tuh kasih sia tuh lah kadinya lah. Dasar tuh beres. Terus bae. Masantren anak balik teu kabiayaan. Endog pareupeus kabeh.